Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala Ibnu Malik wa rabbatun fil khairi khairin wa amal bidin yazid wal yuqas ma lam yuqal. Wa qala aidan wa fi ikhtiyari la yaji'ul muttasil idza ta'atta ayyaji'al munfasil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada malam Ahad minggu yang berbahagia ini tentunya kepada Allah dengan ucapan lafaz alhamdulillahi rabbil. Di saat kita diberikan nikmat besar ataupun kecil, tetap kita syukuri kepada Allah dengan ucapan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Sadayana ulang muji tasyakur ke Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos masian anugerah kanikmatan ka ulang sadayana terutama nikmat iman silarang Islam nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ka junjungan alam Kanjeng Nabi ulang sang baginda Nabi besar Muhammad sing kompak Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka keluargina oge ka para sahabat tabi'in wa tabi'ina ulang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan ulang sadaya tiwit aina dugi ka jaga yaumil qiyamah sing diaku sing diangkan sing kasapatan sing katulungan ku sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina
ya Rabbil. Master seremonial pengatur waktu pemindah acara protokol. Mudah-mudahan dia protokol sing barokah. Awewe lalaki. Mudah-mudahan dia protokol sing barokah. Ari protokol teh barudak sok disingkat MC. Ari MC teh mingpin cacahan. Naon cenah? Ayeuna mah serba disingkat. Ayeuna keur usum PHBI peringatan hari besar Maulid. Kajian salah geneng daripada tengah jawab daripada seteluk mending ngomong. Benar tak? PHBI peringatan hari besar is Cilok, Aci, Cilung, Cireng, Baslok, Cimol, Cilbas, Cilok Bas, Saring, Basoga, Nucan ayam mah nu dajang Cidu. Pegang naon? Cidu, Aci diset. Zaman singkat. Kurbio kapangi jeung ibu-ibu gede awakna. Bapak-bapak aya nu gede awakna. Awas ulah sok nyebut gendut. Panggil lamun aya ibu-ibu awakna gede, panggil ibu Gojali. Namun bapak-bapak gede awakna panggil bapak Gojal. Ari Gojali teh golongan jalmalin. Pan ayeuna mah serba singkatan insyaallah ieu protokol rek diumrohkeun ku abdi. Mana jelmana? Mana? Doakeun rek diumrohkeun ku abdi. Biasana abdi setiap ceramah sok ngaumrohkeun hiji. Insyaallah ieu protokol rek diumrohkeun gratis teangan imah ce Uum jeung ce Eroh. Jadi boga anak dua nu hiji si Abbas nu kadua si Kokom jadi singkatan dari mana. Roh boga anak dua nu hiji si Ipan nu kadua si Cici jadi Teh Lutfi boga tetangga boga anak dua nu hiji si Erat nu kadua si Tatang jadi zaman singkat benar tuh. Mudah-mudahan ia nu hadir sing jadi jelema anu bageun. Ari bager-bager teh banyak gerak. Amin. Hayang jadi jelema bager, hayang jadi jelema mager. Ari mager mah malas gerak berarti setruk. Nauzubillah min. Mudah-mudahan ia nu hadir sing cager. Ari cager-cager teh cara gerak. Amin. Alhamdulillah. Dina HP ayeuna geus mulai singkatan bikes. Naon bikes teh paling bikin kesel. Itulah pokoknya mah. Lanjut. Tapi ke mana? Tapi kana bikes. Hadaratil mukarramun para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah. Para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, para tokoh agama. Wabil khusus guru-guru kita semua, para ustaz, para kiai yang ada di kampung naon ya? Kampung Kandang Sapi. Aya teh ustadna, aya teh kiaina, resep teh ka kiai, carinta teh ka kiai, resep teh ka kiai, resep nit nyaah mer kurang ditu. Ulang Amerik, ulang dia mah abdi percaya ahlinya bohong. Lah resep tak ka kiai. Bener mual ibadah ulang tanpa syariat pelajaran guru, bener mual. Bener mual ibadah ulang tanpa syariat pelajaran ustazah, bener mual. Maka cek Ibnu Malik nomor kahiji warabbatun fil khairi khairin wa amal. Urang teh kudu resep, kudu dedeuh, kudu mahabbah ka para ustaz, para kiai. Nomor kedua cek Ibnu Malik wa bi ikhtiyari la yaji'ul muttasil idza ta'atta ayaji al munfasil. Urang teh hirup di lemur teh kudu milih. Kudu naon? Kudu naon? Samemeh ayeuna urang ngahormat ngagungkeun ka ustad kieu jauh, hormati heula ustad kieu aya di kampung urang. Sebab urang boga pangabutuh teh lain neangkeun Yusuf Pandi urang suka maju cemplang, bener teu?
Tapi anu ditiangan teh Ustad Kiai nu aya di kampung Kanang Sapi. Muga-muga sadayana para ustad kali panjang umur sehatur barokah. Amin. Muga-muga ilmuna tambah manfaat barokah. Muga-muga mau tasih husnul khotimah. Pertanyaan abdi di saat aina urang hajatan, nikahan, khitanan, rek ngariung, Ustad Kiaina teu datang sedih teu. Lamun teu mere amplop sedih teu. Tupat. Urang aya kamaotan, kamusibahan, kamatian, kamaotan. Ustad Kiaina rek mandikeun, rek nyolatan, rek nguburkeun, ustadna teu datang sedih teu. Nah, pelebah dieu urang teh butuh ka kiai, butuh ka para sakali deui urang doakeun para ustad, para kiai sing tambah barokah sehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngariung ka kiai aya nu maot, mandikeun mayit, bungkus mayit, nyolatan mayit, nguburkeun mayit, ngagotong mayit, bapa maneh. Bagian ngagotong mah ulah kia, ulah insya wabil khusus nu kepribados dihormati tu dimuliakeun Bapak Udi, Bapak Udi Ibu Erna, Bapak Udi beserta Ustazah Erna, oge Ibu Ustazah Lutfi sareng Ustad Ius. Yuk orang doakan ke orang sadayana iya majlis taklimul Quran naon? Yuk orang doakan ke orang sadayana mudah-mudahan iya Ustazah Erna sing tambah sehat sempurna amin. Sing tambah sehat sempurna amin. Sing tambah sehat sempurna amin. Moga-moga iya majlis taklimul Quran sing tambah barokah manfaat ila yaumil qiyamah. Moga-moga ia keluarga Bapak Edi, Ibu Ustazah Erna, oge Ustazah Lutfi Udi, Kang Ius sadayana tambah barokah sehat wal afiat. Moga-moga ia kabarokahanna ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus aparatur pemerintah, Ibu Bapak RT, Ibu RT na aya. Ibu RT na aya teu? Coba nangtung nu mana? Ibu RT di dieu denok apa kuru? Nu mana coba nangtung? Aya. Oke nu beribadah dihormati Bapak RW, Ibu RW aya. Jangan macam-macam sama Pak RT dan Bapak RW. Beliau yang punya wilayah. Tapi kita doakan apabila Pak RT dan Bapak RW diberikan amanah oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, mudah-mudahan Pak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW membawa rakyatnya, membawa jemaahnya untuk menuju mengaji beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Semoga beliau panjang umur sehat tur barokah amin ya Rabbal. Wabil khusus bapak-bapak ibu-ibu santriawan santriawati hayang teu didoakeun, hayang teu didoakeun, hayang didoakeun apa hayang dibere doa, hayang didoakeun apa hayang dibere doa, hayang dibere doa mah kudu nulis heula. Leuheung lamun bisa macana deui bener teu? Leheng lamun daek macana bener, nu bener mah sadua lagi bener. Satu hayang didoakeun, nomor kedua hayang dibere du. Insya Allah dina wengi ayeuna pribados rek ngadoakeun kanu hadir rek ngahaturkeun nuhun, sebab ieu pribados lamun teu ngadoakeun sareat teu ngahaturkeun nuhun kanu hadir jeung saha ieu cacahan. Bener teu? Kajen teing ayeuna dipanggil mere duit 10 juta, ya jeung saha cacahan itu saha. Mangkana pribados rek ngahaturkeun nuhun terutama ka ibu-ibu, masya Allah. Kasih mamah kasih bunda pan aya nyebut mamah bener teu?
aya nu nyebut bunda, umi, emak, bener? Nenek, insya Allah sadayana ieu rek didoakeun, hoyong teu didoakeun. Muga-muga ya Allah ieu sadayana nu hadir sing panjang umur, sehat tur barokah. Dicukupkeun milik rezeki anu halal anu barokah. Putra putrina sing soleh tur solihah. Mugi ya Allah anu hadir sadayana sing saleueur duit. Karena kadang-kadang awe mah wanita mah perempuan mah termasuk pamajikan abdi solehah nate kudu anggur merah suami nganggur pamajikan, anggur bodas suami nganggur pamajikan teboga, anggur hitam suami nganggur pamajikan ngabat, anggur hejo suami nganggur pamajikan tengej. Benar teu? Benar teu? Mantak salah satu ciri istri anu solihah mun salaki balik di mana-mana eta pamajikan teh kudu siap ngadang. Astagfirullah. Ngadangukeun nasehat salaki ngadangkak ke balik di dieu kalarieu beunang. Ceuk salakina teh weh. Ceuk hartana teh aya bakakak hideung. Jadi hayang balik teh. Mantak ciri istri anu solehah mah balik ti teh kudu siap ngadang. Ngukeun nasehat salaki insya kajen salah ge da urang mah keureungan. Yang penting ngaji mah sing loba sedekah. Rek iraha atuh sedekahna seuri wae. Lanjut. Semangat. Alhamdulillah. Karena Saud Ibnu Athaillah, ad-dunya mahalulil balwa. Dunia ieu tempat capek, dunia ieu tempat ujian, dunia ieu tempat cobaan, dunia ieu tempat gogon, tempat uji, tempat coba. Hirup di mana-mana ge lalaki bakal kapanggih jeung ranjau kehidupan. Randa ge ngeureuh ngaji. Juk saha randangunna nu mantang jadi randa ge bau sebab ustaz ge dijina tina tempat anu barokah. Nyebut bau ka aing. Salah wae ngajawab. Masya Allah itu nu make saragam. Tadi abdi ceramah di daerah mananya, Kecamatan Daramaga. Eta teh aya nu make saragam hejo. Lipstik hejo, tiung hejo, ubah, sendal, untuy weh koslono. Alhamdulillah. Ngahaturkeun nuhun abdi ka ibu-ibu. Abdi mah ceramah ayeuna bulan Mulud Rajab daripada eueuh ibu-ibu mah mending eueuh lalaki abdi. Mending eueuh bapak-bapak. Balik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ari syarat hadir. Aya 2. Ceuk uing, kahiji cicing, kadua tong lelempangan. Janji balikan deui ari syarat hadir. Aya 2. Kahiji cicing, kadua tong lelempangan. Loba jelema diuk tapi ngobrol. Loba jelema diuk tapi teu kenci. Hayang teu ieu ngaji urang jadi pahala ganjaran hayang teu. Maka cek ulama wa yuktabu lahu at-ta'atu madama mustami'an. Ieu urang hadir penting ayeuna teh bakal dicatat kedua malaikat. Bahkan jadi pahala ganjaran di hadapan Allah madama mustami'an selagi hadir ngadengekeun. Tapi lamun ayeuna hadirna ngobrol, cacahan, lelempangan, rek kumaha asupna tu ilmu Allah. Laras terkecuali lempangna bulak-balikna hayang isi. Teu nanaon eta mah. Insya sebab lu hadir teh kadang-kadang kos binatang nyaho teu kana laleur. Eta laleur lamun kapanggih jeung kadaharan nu amis nu bau sok bulak-balik tara. Nu hadir na bulak-balik eta hiji. Terang teu kana papatong. Papatong teh sok eunteup dina tungtung daun, bener teu?
Lamun ayeuna urang kandang sapi hadir ka Barengkok umpama manah ka Karacak tu ka Karang Sapi Lebak datang ka ditu ngeberehkeun saragam geus ngeberehkeun saragam balik deui eta hadir papat sebab papatong mah enteupna sok bulak-balik. Aya binatang kupu-kupu aya teu kupu-kupu teh sok nyeuseut dina kembang dina bunga bener tara lila balik deui. Lamun ayeuna urang kanang bakti hadir ka Barengkok ka Karacak datang ka tempat muludan rajaban terus ka Pangih jeung Parasmanan nyatu geus nyatu balik tah eta hadir kupu aya di dieu aya nu mana jelema aya Ibu Tuti aya ngaran Tuti aya ngaran Tati Yuyun Titin Wati ganti eta ngaran Wati geus teu usuk sebab ai Wati mah wadah titit. Jangan dulu kemana-mana, kita saksikan yang satu ini. Bila bibir pecah-pecah, tenggorokan terasa kering, itu namanya kurang kajen minum kajen. Rek nanya iya warnana naon ieu? Cai herang, cai putih menurut dokter kesehatan cai yang sangat murah. Nomor kedua, menurut dokter kesehatan cai herang cai putih teh cocok dikana beutengkeun. Tapi lamun susu diingkeun dina beuteung teu cocok. Sebab susu mah cocokna dina dada. Mantak awewe sing galede susuna. Meh aya omeyeun. Alhamdulillah. Di belah wetan tuh lamun aya hiji awewe punten. Yeuh di daerah wetan. Di daerah wetan naon poho di abdi ngaranna eta lamun aya awe rek nikah eta si awena teh 3 bulan teh dikaluarkeun ku indung bapana tita dahar sapoe 5 kali beratlah supaya eta baju pangantena teh engke teh teu lalogor kadituna engke salakina aya omeun hiji tah. Nomor kedua aya hiji panganten belah wetan gendut luar biasa eta teh 3 bulan dikaram ku indung bapana teu dibere dahan ukur sakali beusingan baju pangantena teu marejeutna aya di daerah wetan mah muga-muga urang dieu mah sing saradang amin ya robbal mudah-mudahan nu genut sing nguruan amin anu kuru sing ngagendutan amin ya robbal. Aya binatang bangbara aya kene di dieu Kang Iman aya teh Kang Iman aya Kang Iman mah cager wae alhamdulillah. Tapi walaupun rada jarang baheula loba eta bangbara di dieu oge pasti aya bangbara lamun rek ngaliangan papan jeung kayu teh sok gandeng tara tah lamun aya ibu-ibu bapak-bapak peuting ayeuna ngobrol gandeng eta bang terang teu kana odeng nyiruan teh boga di imah bener teu arasuk eta odeng nyiruan teh lila jeung lila eta nyiruan jeung odeng teh teu pikeun ka kaluar madu seueur khasiatna eta madu loba teu manfaatna eta madu contoh ku urang odeng jeung nyiruan sabodo-bodona sabelet-beletna otak urang lamun ayeuna urang ngajina khusyuk istiqomah insyaallah bakal anu nempel eta ilmu Allah mantak anak urang teh kudu lamun teu ngaji cilak bedeg bakal jadi jelema jelema sombong mah dosa anu hese teh dosa sombong sebab jelema sombong mah mapatahan daek di papatahan tara eta jelema sombong barudak lamun disentak ku guru dicarekan ku guru ulah sok kudu ngapungkos bulan anjeun kudu leuwih deukeut anjeun kudu leuwih nempel seperti nempelna lem nu di alam dunia nu pangmahalna. Insya Allah anjeun bakal jadi jelema anu sukses lamun anjeun teu pundung kanu jadi guru sakali deui neng lamun dicetak ku guru ulah pundung ulah ngapungkos papatau ulah ngapungkos bulan tapi anjeun kudu leuwih deukeut kudu leuwih nempel eta ka guru insya
Nomor kedua, sing kade ngaji ke mana-mana ku hati lain ku kaki. Leres? Ngaji ke mana-mana teh ku hati lain ku kaki. Sebab urang ngaji teh geus jelas geus pada terang bahwa urang ngaji teh diwajibkeun ku Gusti Allah sampaikeun ka mah. Ai masantren mah batasna tepi ka kawin bener. Tapi ayeuna ngaji batasna urang tepikeun ka maut. Muga-muga urang sadayana sing hirup anu husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kembali deui anak urang teh kudu ngaji. Lamun teu ngaji bahay cilak gunung bakal terjadi malak. Di Turki oge geus terjadi di Cianjur geus terjadi terutama ayeuna neng nu paling bahaya loba kapongkaran parawan naudzubillahi min konon katanya di kampung Kanang Sapi mah lobaran ranjau ke maksiat randa deui randa ge ngeureuyeuh ngaji ngeunah deui. Muga-muga ya Allah yen hadir sadayana sing saleueur duit. Sing saleueur duit kanggo ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kamari aya awewe beuki duit paeh. Jadi jelema anu beuki duit mah tereh beunghar. Yen hadir hayang beunghar hayang bahagia. Loba jelema beunghar tapi kurang bahagia. Loba jelema beunghar tapi teu baha. Beunghar mah gampang. Salat duha sing dawam. Ulah seueur-seueur 2 rakaat salat geus beres salat duha langsung moe menghadap matahari saja moena. Insyaallah menang 7 isuk, menang 7 jam. Insyaallah urang bakal beunghar beungeut hari deui. Singkatan lain. Termasuk ayeuna indung bapa urang ge kudu daek ngaj, kudu daek sok, kudu daek ngaj, samemeh diaji, samemeh di salat. Pikeun nyalamakeun putra-putri urang, anterkeun ka pondok pesantren anu deukeut, anterkeun ka majelis taklimul Quran. Insya maka cek Ibnu Malik wa bihtiyari la yaji'ul muttasil idza ta'atta ayyaji al munfasil. Samemeh ayeuna putra putri urang candaikeun ngaji ka pondok pesantren anu jauh, anterkeun ka dieu ieu. Cenah ngaji Al-Qur'an, cenah ngaji fikih. Subhanallah pribados ingat kana hadis Kangjeng Rasul dina kitab Khazinatul Asrar. Satu ayat Al-Quran dibaca ku putra putri urang, indung bapana geus aya di alam barzah, indung bapana geus aya di alam kubur, putra putri urang bisa maca Al-Quran bari soleh jeung solihah. Inget ka indung bapana geus maot, eta anak urang ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Kakaraksa ayat ibu bapak anak urang incu urang ngaji Al-Quran, tembus eta suara Al-Quran ka Gusti Allah. Cek Allah malaikat angkatkeun eta si Hartono. Dengan Hartono daun disiksa eta si Hartono. Alhamdulillah. Kunaon kitu Gusti cek malaikat, ieu anakna hirup di alam dunya ke ngaji. Kakaraksa ayat eta anak Bapak Hartono ngaji Quran bari bener munggu Allah 40 tahun apabila indung bapana disiksa eta diangkat ku malaikat. Hebat teh Al-Qur'an. Hebat teh Al-Qur'an. Sono teh kana Al-Qur'an. Pernah teh rindu kana Al-Qur'an. Anu sok tadarus Al-Qur'an saminggu atawa sabulan teu tadarus ningang rek tadarus sok rindu bener teh. Itulah Al-Qur'anul Karim. Moga-moga ya Allah ieu nu hadir sadayana sing barokah rezeki. Anu nyarakal HP sing loba kuotana. Sing bogaeun kuotana. Sing kuat wipina. Sebab zaman ayeuna mah zaman sel
keur ngaji selfie di kuburan, di gunung, di pantai, di WC. Ternyata eta jelema anu selfie teh di imahna mah lalobahu ulang-ulang hutang-hutang. Jadi jelema anu ngulang-ulang mah bakal loba anuna anu nanya nu nagih obat pusing ngaji gelisah para rusing baringung sarulit pamemok nagih bayar. Sing tepat aku ngajawabna obat pusing gelisah baringung sarulit salaki leungit alhamdulillah alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'alakumullah, di antara syarat ngadoa hayang cepat-cepat diijabah. Perhatikan ibu-ibu bapak-bapak, perhatikan para santri. Di antara syarat doa hayang cepat diijabah dikabul Allah, samemeh urang ngadoa ataupun prakna urang ngadoa, siapkan hati urang sing ikhlas sing ridho ka Gusti. Di antara syarat doa hayang cepat ijabah dikabul, samemeh urang ngadoa, baca ka Allah asmaul husna, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal. Tutup deui ku asmaul husna, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lamun doa ulang hayang tembus ka langit, hakikat ka Allah, awali ku membaca salawat dan akhiri ku membaca salawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad. Itulah hebatnya salawat. Inna Allah yuqabilu baina sholatain, sesungguhnya Allah bakal narima karena doa ulang. Lamun eta doa ulang teh diawali ku membaca salawat dan diakhiri ku membaca salawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad. Intina orang di mana kalangan doa sing yakin ka Gusti. Bu, pertanyaan abdi, ibu hoyong teu boga anak anu barokah, hoyong teu boga anak anu sukses, hoyong teu boga anak anu barokah, hoyong teu boga anak anu sukses. Doa seorang ibu teh lin ibarat ngabandinganana lin ibarat doa anak Kangjeng Nabi pikeun umat aku hebat-hebatna doa ibu. Doa seorang ibu teh ngalawan kana doa para wali. Heh, neng, jangan awas, jangan memandang kedua orang tua kita bodoh. Lamun ayeuna indung bapak urang geus ngadoakeun bener, bakal ngabukti benerna. Lamun ayeuna urang indung bapak ngadoakeun teu bener, bakal ngabukti teu benerna. Naudzubillahi min. Jang lamun anjeun hayang beunghar barokah ku dunya, tong ngalawan ka indung bapak. Lamun anjeun hayang beunghar barokah ku ilmu, hormati tong ngalawan kanu ngaji di guru. Insya رقت عيناي شوقا ولكلمة جرفت عزقا فأتيت إلى حبيبي فلا يقبل رزقا صلى على محمد السلام عليك يا رسول nuti diangkat pandanganna eta setruk meneh. Ayo. Setruk kieu. Sok lamun ngadoa angkat pandanganna. Lamun ayeuna ulang ngadoa kieu Allah cuek ka ulah. Nauzubillahi min. Sok mumpung teu setruk angkat pandanganna cek. Syukuran eta urang leungeun teh dibere cager keneh. Benar teu?
bahkan urang ngadoa teh ieu teh diparentahkeun di antarana ku ulama afdalna ngadoa teh urang diangkat siap berkah doa berjamaah semoga kampungnya barokah ibadahnya istiqomah matinya husnul khotimah assalamu alaika ya masih kene mata sholawat di imah masing-masing di masjid ulang di pesantren ataupun pondok pesantren ataupun majelis taklim mudah-mudahan bulan payung tahun harap urang langsung mata sholawat caket makam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Muga-muga ya Allah sadayana ieu nu hadis sing narasib ka tanah suci Mekah Madinah sing narasib haji jeung umroh uih ti haji uih ti umroh insyaallah bakal lobadu doa bakal lobadu dulur duit wae jadi lamun aya awe beuki duit kudu dicekel kita ngaji dicekek mah pasti pae benar ibu bapak kabahagiaan urang kabungah urang kasenang urang ieu teh syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk ayeuna ulang bahas maulid sakedik insya kabungah urang kasenang urang ieu teh berkat lahirna Kangjeng Nabi besar Muhammad bungah teh jadi umat Kangjeng Rasul bahagia terjadi umat Kangjeng Rasul maka saur Allah subhanahu wa ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula laqad mannallahu Allah tasmaparin anugerah ka urang ibu bapak albinatu anugerah ibu terang teu anugerah bapak terang teu anugerah ibu boga anak parawan gadis naon cenah ibu boga anak parawan gadis geulis mah teu jorek mah heueuh naon cenah geulis mah teu jorek mah geulis mah henteu jorek mah heueuh aya nu hayangeun lalaki nya kasep nya jangkung usahana direktur Bank BRI teu gede eta ibu si lalaki teh imahna ukur 500 meter tukang hareup kolam renang mobilna oge teu loba ukur 17 imahna 7 tingkat
anak ibu di sana uangan anak 700 juta. Bari ngomong kieu eta si lalaki kasep nu usahana direktung bar BRI teh. Ibu, mama beres akan mah aamah tahlilan bae cukup teu kudu resepsi. Nu kitu ngaranna anugerah lain. Anugerah lain. Nah, daripada ayeuna aya pinter sakolana ge juara kahiji wae di pondok pesantren di majelis taklim lagi geus katalal amir, geus katalal jurumiyah, geus katalal alfiyah, homo juru imah mah. Boga salaki nya jore nya keket leungeunna. Tah nu kitu mah ngaranna musibah. Ieu kabunga urang kasenang urang teh. Kabahagiaan urang teh ku sebab lahirna sang baginda Nabi besar Muhammad. Maka Sayyidina Ali nyarios dina kitab Nasaihul Imam bab Sudasi aya genep nikmat di antarana anu badan. Nomor kahiji wujudun Nabi ayana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Kedua bisatuhu ilaina Kangjeng Rasul teh diutus ka umatna. Urang pernah terjadi urang daftar jadi umat Kangjeng Rasul pernah bahagia terjadi umat Kangjeng Nabi bahagia bukan hanya bahagia urang teh wajib kudu bahagia sebab ieu teh hiji soal rasa nomor kadua diparentahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri anta imamul hadra sultanul ghaibi anta imamul وصل دوما
enakeun teu maca selawat. Sing jujur eta hate insyaallah nu ngajawab jujur bakal menang sapati Kangjeng Rasul. Enakeun teu eta selawat. Naon sebabna ieu selawat enak raos kana cepi urang sebab nu dibaca urang jenengan sang baginda Nabi besar Muhammad. Ya ayyuhan nabi ya ayyuha hartono geunaheun teh teu geunah sahaya ngaranna sahaya ngaranna ya ayyuhan nabi ya ayyuha fahmi teu geunah ieu ge ngaran Yusuf ya termasuk ngaran ya ayyuhan nabi ya ayyuha Yusuf tegenaheun eleh ku Kanjeng Nabi besar Muhammad. Mantap lamun jenengan Kanjeng Rasul disebut urang kudu sambut ku mata selawat ka Kanjeng Nabi besar Muhammad. Manjukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Lamun jenengan Kanjeng Rasul disebut di alam dunia urang teu maca selawat teu disambut ku maca selawat jaga di poe kiamat urang bisa teu mandang wajahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min lamun ayeuna urang tara daek maca selawat ataupun nyambut karena jenengan Kanjeng Rasul jaga di poe kiamat urang bisa mandang Rasulullah sallallahu alaihi. Naudzubillahi min hadirin wal hadirat urang teh yeuh teu cukup hayang menang sapati Kanjeng Rasul teh kumulu dan satahun sakali. Tapi lamun ayeuna urang hayang mendapatkan hayang mengejar sapat Kanjeng Rasul urang teh kudu dawam bersalawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad. Nu resep salawat sallallahu ala Muhammad mangga, nu resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mangga. Satu kali maca salawat 10 dosa urang bakal dihampura ku Gusti Allah. Hebat teu. Sakali maca salawat 10 kagorengan urang bakal ditutup bakal dihapus ku Gusti Allah. Sakali maca salawat 10 derajat bakal ditambah ku Gusti Allah. Sakali maca salawat 10 keberkahan rezeki bakal ditambah ku Gusti Allah. Insya wangi ayeuna teh urang memperingati ataupun takriman wa taziman urang teh keur ngagungkeun keur memperingati wafatna ataupun lahirna sang baginda Nabi besar Muhammad. Barudak para santri supaya anjeun terang Kangjeng Rasul teh dilahirkeunana dina tahun 570 Masehi. Sabaraha cenah? Kangjeng Rasul teh dilahirkeunana dina tahun 570 hiji Masehi. Bulan Hijriah teh can aya. Nomor kedua, Kangjeng Rasul teh dipedalkeunana dina bulan Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul, tanggal 12 mau ilaha cenah Kangjeng Rasul teh dilahirkeunana dina dinten Senin. Ulama ngajelaskeun kubaila subuh sameme lamun ayeuna ibu ngadoa sameme subuh poe Senin bakal loba anu ijabah dikabul doana. Amin ya Allah ya rabbal. Jadi Kangjeng Rasul teh dilahirkeunana poe naon? Awas nu teu ngajawab ieu, awas nu teu ngajawab moal jadi pahala ganjaran, moal menang sapatna ujubillahi min. Karena urang teh ieu kudu bunga. Bukan hanya rasa tapi orang teh wajib bunga ku bedalna ku ayana sang baginda Nabi besar Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Contohan pikeun urang, contohan pikeun sang baginda Nabi besar Muhammad. Lamun urang hirup hayang salamat dunia akhirat, ulah jauh-jauh kaca cermin contoh akhlakul karimah sang baginda Nabi besar Muhammad. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya Allah menciptakeun Kangjeng Rasul, seandainya Allah tengah hadirkan Kangjeng Rasul, Kangjeng Rasul teh Gusti Allah moal
didamel ieu alam dunia langit jeung bumi jeung isina lamun aing teu ngadamel ataupun teu ngalahirkeun sang baginda Nabi besar Muhammad nurun nabiyyi alal awamili asfara. Hei hadirin wal hadirat, cahaya Kangjeng Rasul teh muter sekeliling alam. Tah kapungkur teh Kangjeng Rasul teh euteup di dieu. Kan Kangjeng Rasul teh dikerek dibawa ku malaikat, maka Kangjeng Rasul teh euteup di dieu. Alhamdulillah. Subhanallah, ieu nu hadir sadayana peuting ayeuna rek lalaki kasep rek awewe ge garelis sebab ieu teh kasolot ku cahaya sang baginda Nabi besar Muhammad. Anta syamsun anta nurun anta syamsun anta nurun anta iksiru anta misbahus suduri. Saur Gusti Allah, anta samsun anta badrun anta nurun fauquri. Gusti Rasul, kau bagaikan matahari di atas mata, kau bagaikan bulan di atas bulan. Masya Allah, ieu cahaya Kangjeng Rasul teh, padahal Kangjeng Rasul teh jauh di mana cenah di Makkah di Madi, tapi ieu bedas gagah cahaya Kangjeng Rasul. Ku gagah-gagahna Kangjeng Rasul, ieu ibu-ibu peuting ayeuna, bapak-bapak lalaki peuting ayeuna, eueuh anu jorek, ibu-ibu eueuh anu jorek, sebab urang teh kasolat ku cahayana sang baginda Nabi besar Muhammad. Balik ti dieu ibu-ibu jarore deui. Maka saur dina kitab Al-Barjanji anu sok dibaca ku urang dina bulan Maulid, mayamut fi hubbihi nala kullamat. Geuning teu barisan di urang di mata di baraca kitu. Mayamut fi hubbihi nala kullamat. Hartina naon coba eta? Mayamut fi hubbihi, saha jalma anu maot fi hubbihi dina jero cinta dedeh ka Kangjeng Rasul, nalakul matlabi eta jalma bakal hasil maksudna tegasna eta jalma bakal diasupkeun ka surgana Allah ku sebab maotna keur dedeh keur cinta keur mahabbah ka Kangjeng Nabi besar Muhammad. Jadi Kangjeng Rasul teh dipedalkeunana dinten san sameme sub ubaila sub samemeh dinten Senin teh dinten naon? Jawab dinten naon? Ayat teh dina Al-Qur'an qul huwallahu minggu ayat teu aya ge qul huwallahu sampaikeun ku anjeun Muhammad bahwa Allah itu saparantasna hari Minggu hari Is. Jadi wahid teh ahad teh tuduh ka Gusti Allah, isnain teh tuduh ka Kanjeng Nabi besar Muhammad. Maka saur Allah dina Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikra, aku angkat derajatmu wahai Muhammad. Apabila namaku disebut, maka namamu juga disebut ya Muhammad. Asyhadu alla ilaha teruskan. La ilaha illallah, teruskan. Kanjeng Nabi Muhammad kasebut hebat teu? Jawab Kanjeng Nabi Muhammad hebat teu? Istimewa teu? Kan Kanjeng Nabi Muhammad mah Muhammadun basarun wa laisa kal bal huwa yaqutatun. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa, ibarat intan mutiara, urang mah batu hebel. Kangjeng Rasulullah SAW ibarat intan muti, urang mah ibarat batu hebel, ibarat mata kok, ibarat mata merah bener teu. Tapi urang bakal jadi jelema berharga di hadapan Allah mun urang hidup di lemurna daek ngahid, daek
daek berjamaah, daek sol. Insya Allah urang bakal jadi barangkali di hadapan Allah. Lamun urang hirup di lembur teh daek ngahiji, daek ngaji, daek berjamaah, daek sol, daek sol, daek solat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Anu terakhir, ya. Orang teh bisa hasil memperingati Maulid Nabi. Hiji lamun orang hayang memperingati Maulid Nabi, hiji lamun ayeuna urang boga harta korbankeun harta lamun teu boga harta ku lamun teu boga ilmu ku tanam, maka di bulan Maulid mah bebek, pencit, embek, kebo, salaki, astagfirullah, tolong geus amat. Korbankeun pencit eta mah kebo. Insyaallah jelema anu sedekah saur Kangjeng Rasul, mana qasabalun min sadaqatin bal yazidu al barakatu fid dunya. Moal ngurangan harta kekayaan anu dikeluarkeun jalan sedekah bal yazidu al barakatu fid dunya, balik bakal ditambahan eta keberkahan di dunia ku Gusti Allah. Para santri, para sep, garelis, tarang teu bulan Allah anu 12, tarang teu. Anak urang mah tarangna kana bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus bener teu. Tapi kana bulan Allah anu 12 kurang harapaleun. Paroyong terang teu jang. Hoyong terang teh neng. Sidadan Nabi, sidadan Nabi, sidadan Nabi. Allah Allah. Sidadan Nabi, sidadan Nabi, sidadan Nabi. Muharram Safar Rabiul Rabiul Tsani Allah Allah Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syaban itulah Dzul Qa'dah dan Dzulhijjah itulah 12 bulan Islam. Muharram Safar Rabiul Allah Allah Jumadil Rajab Syaban Ramadan Syawal Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itulah 12 bulan Islam. Tahnik dipkeneng Lutfi dimulai minggu hareup eta cenah harapal budak. Sebab eta teh bulan Allah anu 12, lain Januari, Februari, Maret, Juli, Mei, Agustus lain. Eta mah lain bulan Allah, tapi bulan Allah mah yuk barang siap. Muharram Safar Rabiul Tsani Allah Allah Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syaban Ramadan Syawal Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itulah nama 12 bulan Islam. Muga-muga ieu putra putri urang sing harapal ngadoakeun pamuda nu hayang geura aya jodona sing geda dongkap jodona. Pamudi nu hayang geura dongkap jodona sing geura dongkap jodona ku besarna ku agungna Maulid Kangjeng Nabi besar Muhammad. Neng harus tahu ciri laki-laki yang sejati. Laki-laki yang sejati neng bukan laki-laki yang sering memberikan bunga mawar, tapi laki-laki yang sejati yang siap untuk melamar. Benar neng? Laki-laki sejati bukan laki-laki yang sering memberikan coklat, tapi laki-laki sejati yang siap untuk mengajak akad. Benar teu? Neng hayang boga lalaki luhung lohong leheng lahang.
cicing neng hayang boga salaki luhung lahang leheng lahang leheng hideung ge pinter usahana mang hayang boga pamajikan luhung lahang leheng jorek ge pinter usaha rek nu mana bu boga bujang teu bu boga bujang teu hayang boga minantu anu boros hayang boga minantu anu irit jawab bu hayang boga minantu anu boros hayang boga minantu anu irit lamun hayang boga minantu anu irit teangan nini bener tak sebab nini mah wedak nage cukup pipa nomor 4 1.500 sabulanan bener sakali rekannya hayang boga minantu parawan hayang boga minantu anu irit nu boros lamun hayang boga minantu anu boros teangan parawan gad ngan sing inget ceng eta wedak ines latuli tulji intermeli maibel bila warda fiksi kalapi olai sari ayu pon eta mararahal tapi lamun boga hayang boga minantu anu irit teangan ini cukupi panomor buah kopi pucukna geunah disepan ulah poho kasalaki lubayan ubar ngekepan buah kopi pucukna geunah disepan ulah poho ka istri lubayan ubar ngekepan jadi ciri isi anu salihah mah eureup-eureup dina jengjing buah koci arsana ulah sok urap arep judang jingjing salaki balik di mana-mana nu penting nu morongkol dina jero calan ceng neng maka pepatah pujangga mengatakan hidup dengan ilmu akan terasa mudah insya hidup dengan agama akan terarah hidup dengan seni akan terasain di kampung Kanang Sapi aya masjid teu aya musolah teu aya kokol aya bedung sok ditabuh tara etah kokol bedung kajen abdi nyontokeun nabah kokol kajen nyontokeun nabah bedung mirip tujuh bedung jelemana suarana mirip tadi nyebut bau ayeuna mirip bedung sakali deui turun aing mah rek turun bahkan sok kadenge eta keur waktu masantren neng tong kawin ka santri mah gunung sebagainya oge bu bunga 3 kali eureun kadenge deui neng kawin mah mending ka urang luar negeri bedah katingalina berdas mobilna mer ternyata setelah menikah eta jelema luar negeri teh kalakuan tukang korok hidupna oge bau tah tara sih sia mah jorok tai-tai wae da urang ge dijieuna dina ta dina aduh dina tai beres nambah bedog jeung beres nambah kokol jeung bedog sok aya suara naon bios abi ajan kajeun ajanna bari nginum susu bisa moal ajan bari nginum susu doakeun sing salamet baik ajan bari nginum susu tinggalikeun Allahu akbar ajan bari nginum susu percaya teu susuna saya percaya teu jadi saha atuh nu ajana saha nu di tukang teh setan apa santri tepuk tangan untuk santri pertanyaan abi nitah teu ajan ka santri
da abi marek minum susu konon anu aja tah ieu teh cokot hikmahna nu mantap ulah-ulah hayang boga anak anu pinter mah umum pinter alasan pinter ngabok tapi lamun ayeuna urang boga anak anu ngarti tuh teu dititah ajan ad tapi lamun ayeuna urang boga anak icu anu ngarti datang 5 waktu moal kudu dititah benar lamun ayeuna urang boga anak anu ngarti datang jadwal ka pangajian Ustazah Erna Ustazah Lutfi moal kudu dititah muga-muga ku berkahna maulid Nabi ku berkahna ngaji penting ayeuna putra-putri urang si jelema anu ngarti tur pinter amin putra-putri urang si saleh tur salehah amin boga anak anu saleh mah di dunia nyenangkeun bener teu di akhirat bakal nulungan bu sing ingat cek eta anak jaga di poe kiamat ya rabbana khudlana haqqana min hadzal rajul eta anak bu ngadakwah teuing anak sahabuah naudzubillah min cek eta anak teh malaikat kaula arek dikamanakeun cek eta malaikat kaula anjeun kudu asup ka surga naon salah kaula eta cek anak anjeun hirup di alam dunya cara ngaji cara salat cek eta anak malaikat kabodohan kaula lain dijieun ku kaula tapi dijieun ku tangkurak indung bapa kaula eta anak kos kitu hiji indung bapa waktu hidup di alam dunia eta anak-anak tara titah ngaji tara titah salat kajen teuing indung bapa geus aya di surga cek eta anak kaluarkeun eta indung bapa kaula teu senang kaula ayeuna asupan neraka sebab kaula teh yeuh bodona kaula tara ka majlis taklim kaula tara salat kaula tara ini karena indung bapa kaula tara ngaji kajen teuing indung bapa geus aya di alam surga cek eta anak kaluarkeun indung bapa kaula akhirna eta indung bapana jadi supir neraka indungna jadi kanek neraka anakna jadi penumpang neraka naudzubillah min tapi sabalikna ibu bapa lamun ayeuna urang boga anak anu soleh tu solehan ulah ning di akhirat di dunia anak anu soleh mah nyenangkeun bener teu di akhirat indung bapana asup ka neraka maka anak urang teh moal daekeun asup ka surga terkecuali ka indung bapana sebab moal aya anak lamun teu aya indung bap moal bisa pinter ngarti eta anak urang lamun syariat indung bapana teu nganterkeun ka pondok pesantren ataupun ka majelis taklim ieu teh berkat indung bapana anak urang teh soleh anak urang teh asup ka surga maka anak urang moal daekeun ka surga terkecuali indung bapana kabawa ka surga alhamdulillah geunaheun teh eta ajan tadi ceng geunaheun teh yuk ceng belajar ajan di ditu kapungkur Neng Lutfi pernah pasalan di pondok pesantren Al-Qur'an betul di kampung Sukamaju desa Pasar kecamatan Pamijan Neng Lutfi teh kapungkur kantos ka ditu 25 dinten mugia ilmu anjeunna sing barokah muga ilmu anjeunna sing manfaat terus gaduh putatang Neng Lutfi atos muga-muga anjeunna sing dienggal di pasien katurunan amin ulah hayang boga anak Neng Lutfi anak mah umur ulah hayang bogaan anak mah aya anak nang mulung bener tuh aya anak-anakan tapi urang minta keturunan ti Allah subhanahu jadi parentah ajan teh seueur ceng budak leutik ajan budak gede hujan gede aya bulu daun kasurupan kahuruan kabogoh leungit nyangan deui atuh ajan deui parentah ajan telom baik lahir ke alam dunia ajan cepil katu komatan cempil ken aya hujan gede sok ajan tara aya angin gede sok ajan tara aya buludug sok ajan tara datang salat 5 waktu sok ajan tara ayeuna urang maot dibawa ke alam kubur sok diajanan tara subha ya as-salatu khairum minan naum di Makkah di Madinah mah pendek tapi di Kanang Sapi jeung di lembur Sukamaju Cemplang mah panjang naumna contohkeun ulah as-salatu khairum minan naumna teh pendek di Makkah di Madinah mah tapi di Kanang Sapi jeung di Sukamaju pasalehan panjang contohkeun ulah as-salatu khairum minan naum
panjang teu ieu teh keur ngabedakeun jeung bukti jeung nyatana kunaon di Mekah di Madinah teh naumna pendek di kanang sapi maju suka maju pasaran panjang sebab di Mekah di Madinah mah sarekna sakedeung ibadahna li ai urang kanang sapi mah molorna lila ibadahna ya Rabbi bil Mustafa balika qasidana wa filana mama ya wasi'an karobi iya pesan mukahidi khusus dikeun para santri lalaki istri ulah waka boga salaki ulah waka boga istri lamun can bisa ngaji rek mere hadiah ka dieu saurang rek mere minyak buru aya teu awewe randa nunggus kolot nunggus genyur susuna aya teu ka dieu aya teu randa ka dieu ya buru ya minyak enggal buru ka dieu kajian dah lain lagi kajian yang penting nu kolot nunggus genyur susuna ka dieu enggalan salatullah salam buru ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin saha ngaranna hah Nur Hayati boga salah kitu boga aya kan sok ngeureuyeun kunaon Ibu Nur Hayati ieu naon tah minyak Kangjeng Rasul teh marentahkeun ka umatna supaya awak urang teh pake minyak Kangjeng Rasul teh resepkeun ka umatna anu awakna bersih terus pake wawangi cek Imam Syafi'i Ibu Hayati ya lamun awak urang bersih terus ayeuna naon cenah ge make wawangian eta urang bakal dileungitkeun ka bingung urang ku Allah jeung bakal ditambah cerdas ku Gusti tah ieu minyak teh yeuh Cahayati lamun aya Bang Emok nya mun aya Bang Emok kalemur ieu kucurkeun insyaallah paraeh eta Bang Emok Cahayati lamun boga tatangga cerewet oleskeun nya insyaallah kuntuna bakal morolok arek moal pakenya pake ieu rek lain heula Cahayati adik Kangjeng Rasul teh lahirna di mana makamna di mana di mana teu terang Cahayati arek dikubur di mana moal di laut moal Cahayati salakina aya keneh aya ieu minyak pakenya nuhunnya alhamdulillah masya Allah lanjut iya pesan duka dua khusus dikeun para pemuda ulah waka bermain cinta ngomong-ngomong bujur janda aya randa tungguan dihareup katilu teruskeun ulah ieu tilu deui teruskeun ulah ikhlas ridho sadar eling rek balik moal ieu pesan nu katilu khusus dikeun ibu-ibu lamun ibu hayang maju mun dicandung ulah bendu ya Rabbi bil balik
seorang deui naik. Seorang deui. Yang diberi minyak deui. Lalaki. Tadi ya. Ya. Seorang deui. Rumah. Deui. Moal. Moal. Buru. Naik nih. What is your name? Fahmi Maulana. Fahmi Maulana. Fahmi, kalau Fahmi sudah gede, sudah besar, mau jadi polisi, abri, polri, apa pemain bola? Pemain bola. Masya Allah. Sugante jadi kiai. Gitu. Berapa tahun umurnya Fahmi? 2 hiji. 2 hiji. Hayang teu nikah. Hayang. Iraha. Geus lulusan sekolahna. Lulus. Sakali deui Fahmi lamun geus gede hayang jadi abri, poli, polisi, pemain bola apa kiai? Kiai. Nih jadi kiai mah tuh penting ayeuna bakal gajihan 5 juta. Naik ke saha nu aya gajihan mah ciki eueuh, tapi kiai kedeung 5 juta teh ana merena. Geunah teu? Geunah teu? Bukan kene bapak bukan? Saha bapak Fahmi? Idris Sapandi. Astagfirullah. Sing sopan atuh ka bapak. Irsa. Saha bapak teh? Bapak Idris Sapandi. Tah kitu, idis wae. Kos ka adi wae. Bawa kene Umi. Saha Umi? Umi Siti Sadia. Mang Fahmi. Mana lagi? Anjing hayang bunghar barokah ku harta tong ngalawan ka indung. Lamun anjing hayang bunghar barokah ilmu tong ngarawan ka guru anjing. Fahmi lamun uih di mana-mana sok sasalaman tara ka Umi bapak. Jarang. Lamun sok sasalaman kumaha sasalamana? Sabelah. Pano bami. Yo anak zaman ayeuna salam assalamualaikum kana pipi bener teu? Kana pipi. Ieu nu salah teh indung bapak apa anak? Anak. Ye. Nu salah indung bapak apa anak? Indung bapak. Indung bapak. Unawan ayeuna anak cium tangan dikadiekeun teh dikadiekeun. Ieu teh nu salah indung bapak bener. Mi mulai isukan je. Sebab urang teh ieu teh keur menteladani, keur nyontok, keur ngaca, keur nyermin akhlakul karimah sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi cek Tuan Syekh Abdul Qadir, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada cokorna nyapunya. Gara-gara nyela eta aing. Randa lah ya. Mi jadi kadinya nya. Cepuan Syekh Abdul Qadir, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena iblis pun lebih hebat ilmunya daripada manusia. Jadi lamun hadir cangke, kayak kieu cokola kaji. Kamar lagi anu kieu mah yeuh tereh maot. Jadi jelema anu ngajina nyangunya eta tereh cager. Rumah tak ayeuna kieu cangke. Alham Hirobil Mi ayeuna sok ka mana? Sok ka mana kegiatan? Gawe di mana? Pasar. Pasar. Mi lamun anjeun hayang beunghar deui barokah, mi tong ninggalkeun salat qobliyah subuh jeung salat berjamaah subuh. Jalma bakal beunghar ku harta, bakal beunghar ku ilmu lamun hirup Fahmi tara ninggalkeun qobliyah subuh jeung berjamaah subuh. Mi hayang teu beunghar. Sataun Fahmi ulah eureun salat qobliyah subuh jeung berjamaah subuh, lamun Fahmi teu beunghar keuretan ceuli sapi. Insya tengekeun mi.
lamun urang hudang subuh geunaheun teu Binahan. geunaheun lamun isuk-isuk urang aya bisnis pas jam 6 geus salat subuh enakeun teu Enak. tapi lamun anu ngajak bisnis urang can hudang jam 6 teu geunaheun nya cek kolot oge urang kabeurang mah bakal dipacok ku hayam berik rezekina bener teh mulai isukan Pahmi hiji kudu sering sasalaman ka indung bapa mi sasalaman kieu ieu herang ahamat cium balikeun ulah nyimah ciumi balikeun tah dua belah tuh kan kesetruk tah isukan teh kitu ka indung bapa teh nya mi lamun nyium ieu mah adab lamun ieu mah barokah sebab ieu indung bapa urang teh ieu teh ulut ngadoa ulut sujud ka Gusti cium ieu ieu teh adab nyium ieu teh ka indung bapa jeung ka guru teh lamun dibalikeun tah mi ieu teh nyium urang teh ieu teh barokah secara logika napi secara logika Pahmi lamun ayeuna sasalaman sak dibalik rumah mi seakan-akan ieu jalan kehidupan urang anu terang benderang teh geus dibukakeun ku indung bapa urang arek moal arek era moal sasalaman kitu lamun anjeun era bakal malarat anjeun ulah ngalawan ulah berpandangan ka indung bapa bodoh indung anjeun sakali ngadoa bakal dibuktikan ku Gusti Allah dan nu bagusna rek lucorena maka kulusieun ka in kulusieun ka bab Pahmi boga keneh adik teh boga eceuk boga teteh boga aat oh jadi anu can kawin baraha deui Kabeh. Terus ABG ayo dibuka banyak tapi ayo make ieu mah terus aki-aki mi ulah kabangganya disebut anya sebab teh singkatan mi aki-aki naon cenah Aki-aki. abah-abah jadi ulah GR mi nya Pahmi hayang boga pamajikan luhung lahang leuheum luhung gitu luhung ilmuna luhung sifat tinggalapun amin hayang boga pamajikan japati sejati apa kunti Sejati. alham ya robir sakali deui sasalaman coba kumaha arek moal kitu isukan buktikeun ka indung bapa jeung ka guru insya Padila si kita balik di pasar di lawan. pakainya nangtung nih baca doa bulan Rajab Allahumma barik lana fi Rajaba wa sabana wa barikna Ramadana wa asil maqasidan. alham tepuk tangan Pahmi Kangjeng Rasul teh lahirna di mana Di Makkah, makamna di Madinah. Pahmi erek dikubur di mana alungkeun we ka laut nih ya mi abi rek nanya Pahmi mending maot ayeuna asup ka surga mending 5 tahun deui can pugu asup ka surga jadi kenal Pahmi mending maot ayeuna asup ka surga mending 5 tahun deui can pugu asup ka surga 5 tahun dulu. bener mi sebab urang teh di alam dunya teh bat ngomong Pahmi can kawin bener teh didoakeun Pahmi sing menangkeun awewe ngaran Siwati amin ya robbal hanya ini yang dapat sampaikan ibu-ibu bapak-bapak tong waka arwih bilih anu bade ngadoa ngaji salat ibarat ngadahar sangu ngadoa jikit ibarat ngadahar sayur eta teh seimbang bener teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
mi tepuk tangan. Selamat mik wae. Peniman uwing mik. Hanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.